Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Keisha Fadila Jahra ti kelas 11 IPA 3. Di dieu abdi bade nuntaskeun tugas pangajaran basa Sunda nyaeta nyaritakeun deui isi novel nu geus dibaca. Di dieu abdi geus maca novel nu judulna Wilujeng Enjing. Pangarangna nyaeta Yusru Samsi Wedalan PT Kiblat Buku Utama. Citakan kahiji Julqa'adah 1440 Hijriah. Tahun terbitna nyaeta 2018. Jumlah kacana aya 43 kaca. Novel Wilujeng Enjing teh nyaritakeun dua insan manusia nu saling mika cinta nyaeta Uca jeung Anah. Unggal isuk Uca jeung Anah sok papanggih di jalan raya dina totogan jalan anu berasna ka imah Anah. Babarengan megat oplet lamun Uca jeung Anah rek arindit gawe. Lantaran sok papanggih unggal isuk, Uca jadi resep ka Anah. Anah teh mojang geulis, sonagar, wanter jeung basajan dina papakeanana. Anah oge sarua resep ka Uca, tapi nu ngaranna awewe mah bisa nyumputkeun perasaanana padahal unggal poe Anah jeung Uca sok ngarepkeun patepung di jalan. Dina hiji waktu mah Uca teh ngawanikeun maneh ngucapkeun wilujeng enjing ka Anah. Tuluy dijawab wilujeng enjing deui ku Anah. Ti harita Anah jeung Uca wawanohan leuwih deukeut jeung unggal isuk sok indit gawe babarengan. Uca sok ngucapkeun wilujeng enjing ka Anah unggal isuk lamun papanggih. Dina hiji waktu Anah cumarita ka Ikah medalkeun sagala nu dirasakeun ku Anah nu aya hubunganana jeung Uca. Anah jeung Ikah teh lain dulur nu katalian ku getih, tapi sosobatana dalik pisan. Pedah Anah jeung Ikah kuliah di universitas jeung fakultas nu sarua. Ngan Ikah mah leuwih luhur 3 taun tingkatana ti Anah. Kulantaran Anah indek kosna di kampung jauh pisan ti universitas, jadi Ikah teh ngajak Anah cicing di imahna. Da imahna ge lalega, nu nyicinganna ge ngan tiluan, ibu ramana jeung Ikah hungkul. Antukna Anah daek cicing di imah Ikah. Nepi ka sare ge babarengan duaan, kamarna ge babarengan duaan, naon-naon oge Ikah mah sok dicaritakeun ka Anah. Kitu deui Anah oge sok sagala dicaritakeun ka Ikah. Cara Anah mulang tarima ka keluarga Ikah, mun balik ka Kuningan da lembur asli Anah teh di Kuningan. Anah sok rajin mawa beas, sayuran jeung sajabana hasil tatanen nu aya di lembur. Keluarga Anah jeung keluarga Ikah ge jadi deukeut duduluran. Dina hiji peuting Anah nyaritakeun ka Ikah kumaha caritana bisa deukeut jeung Uca nepi ka akhirna jadi kabogohna. Ceuk Anah, Uca teh lalaki kasep, berehan jeung pinter, boga skuter, sok ngajak jalan-jalan ka Anah, sok ngajajanan di restoran nu mahal jeung sok mangmeulikeun barang-barang mahal. Tapi Anah teh panasaran ti mana Uca bisa loba duitna. Da Uca teh ngan saukur jadi pagawe biasa anu gajihna ge teu jauh beda jeung gajih Anah. Dina hiji waktu Anah teh nanya ka Uca ti mana asal usul Uca. Pek teh sarua Uca ge asalna ti Kuningan. Pedah Anah mah Kuningan kotana, ai Uca mah asalna ti lembur Singkur di sisi gunung nu jauh pisan ka kota. Tapi Uca teh siga nu era nyebutkeun asal usul manehna teh. Tuluy Uca teh nanyakeun ka Anah yen bapana Anah teh gawena naon. Tuluy Anah ngajawab, yen bapana teh pensiunan mantri polisi. Tapi pas Anah balik nanyakeun ka Uca teh siga nu embu ngajawab siga nu era bari nyebutkeun yen bapana saukur patani biasa. Tuluy si Uca teh nyebutkeun ka Anah yen manehna teh teu betah cicing di lembur, embung boga pagawean di lembur, hayangna cicing di kota. Tah tidinya Anah teh mimiti kurang resep kana sifat Uca nu teu narimakeun takdir nu geus dibere ku pangeran ka manehna. Tuluy Anah teh nanya deui di mana pagawean Uca. Tuluy Uca ngajawab yen manehna teh salian jadi babantu di kantor, manehna teh dagang babarengan jeung babaturanana nu batina teh bisa 10 kali lipat. Salian teh eta manehna ge sok jadi tukang catut manipulasi barang-barang objekan di proyek. Saprak nyaho kitu Anah nyeri hate geuningan lalaki nu dipikabogoh ku manehna teh jelema sombong teu narimakeun takdir ti pangeran jeung gawena ge haram. Anah ngomong ka Uca dina hirup mah kudu boga iman, percaya yen pangeran teh welas asih, percaya yen sagala ikhtiar nu dipirido ku pangeran bakal ngahasilkeun kabagjaan ti saprak eta. Anah jeung Uca teu papanggih deui. Anah embung papanggih jeung Uca lamun Uca teu bisa ngarobah sifatna nu goreng eta. Geus leuwih ti 3 bulan Uca jeung Anah teu panggih. Akhirna Uca ngirim surat ka Anah yen manehna geus robah. Tidinya hate Anah leuleuy dek deui narima Uca nu geus sifatna robah.
Antukna Uca jeung Ana papanggi deui. Harita duanana ngarasa aya dina hiji dunya wening pinuh kaasih anu pinuh ku pangharepan ngajalin hubungan nepi ka akhir nu dimimitian ku Wilujeng Enjing. Nah, novel ieu teh ngabogaan tema ngeunaan carita cinta anu ngabogaan galur maju jeung sudut pandang jelema kahiji. Gaya basa dina novel ieu teh kagunakeun aya sababaraha kata anu kirang di ngartos tapi teu ngabosankeun oge. Novel ieu oge ngabogaan latar tempat waktu jeung suasana nu bisa ngajieun pamaca jadi ngabayangkeun jeung panokohan di novel ieu ge teu loba teuing ngan aya Uca, Ana, Ika jeung Ibu Ramana Ika. Nah, amanatna panulis teh ngabejaan ka urang nu maca yen urang dina hirup teh kudu boga tata krama, ulah adigung, kudu boga iman, kudu bisa mihapekeun diri di mana wae hirup urang cicingna, ulah nyalakeun takdir. Kudu narimakeun naon wae nu ditakdirkeun ku pangeran. Lamun urang digawe kudu junun, jujur jeung di jalan nu bener, nurut kana hukum agama jeung nagara. Neangan kabagjaan teh lain di dunya wae, tapi kudu mikirkeun oge keur kabagjaan di akhirat. Cekap sakitu nu tiasa kusim kuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.